hiji ya satu urangan tah hayang hafal sok jawab Ji di luhureun imah aya naon mere pertanyaan teh nu yang sangat gampang mah jawab dan gampang-gampang gampil eta mah jawab aya kenteng bray tuh beri salah salah di belah manana di mana-mana oge di luhureun imah mah aya kenteng salah di belah manana bray berpikir secara logika geus haji wanian ngomong kitu eta teh pake logika orang teh ngajawab deh salah atuh salah di belah manana bray atuh berpikir heula samana ieu teh berpikir secara logika geus berpikir secara logika eta teh di luhureun imah mah aya kenteng mentok kuluna ieu Allah sok tara bismillah ari ngomong bismillahirrahmanirrahim mentok ya terus naon atuh di luhureun imah aya naon sok nya aya titik atuh haji ngajol aya titik aya kenteng aya titik aya kenteng aya titik aya kenteng anjir orang berebeja lah ke penonton sok milih saha penonton sok para penonton cik penonton komen buktikan kasih bra ieu nu mana nu bener di mana-mana di luhureun imah mah aya kenteng piraku titik kenteng titik kenteng kunaon mah ke bisa kenteng nya atuh di luhureun imah aya naon aya kenteng di luhureun imah mah salah atuh aya titik anu salah nanyana kan imah amun di luhureun imah aya naon perkara aya titik make spasi atuh nanyana anjing salah aing eleh wae ada hulu maneh rusak beungeut